Jualan es buah 5 ribuan tapi masih aya bae kurang. Nah, jadi cerita nanya barudak ieu sok ai bulan puasa jualan es buah, lain bulan puasa bae sih aing sok bulan Sawal ge jualan, tapi lamun keur daek kadang masuk hulap teh hulap. Atuh heudaknya di lembur mah 5.000 ge sok geus loba bae, kurang ieu kurang itu atuh pugu mah nya heueuh diuji-uji mah sagala ge mahal. Lain ku untung-untung amat ieu dagang es buah 5 ribuan atuh heueuh nu penting mah aing masuk lancar najan cik paribasa kabagian 500 perak ge ai cepet mah abisna atuh hedaknya atuh atoh bae. Atuh nek kumaha kaujina ieu bae dak buahna ganyah nu ku aing dicekel ieu sahulu atuh 25.000 sakilona ieu sahulu sakilo atuh pan ripuh budak marincikeunna ge kudu ku carita mah. Ngeun tah bae sok aing kandel ceuli bae dak heueuh jak kumaha hore ngaranna ge di lembur ieu heueuh sungut batur ieu ngaranna ge ku tabe nu penting mah tah alhamdulillah ieu unggal poe ge lancar bae. Encan pan kudu nganter-nganterkeun atuh heuh ku bensin bae ge pan beak heueuh nya diuji-uji mangeun tah bae atuh heueuh sugan bae dak berkah barokah heueuh Allah mah teu peureum janajan kieu ge pan aya bae heueuh upah cape mah henteu ngahenteukeun barudak heueuh nya ieu kamilik najan sagala keur marahal ge.